bulan tahu baik kira dapat nyelap ini. Tahan kumis aing kuat ku gondrong kieu. Yakin lah dia mah kuburan kayak gitu kuburan kalau aing nunggus arawuh pasti gondrong doang kumis aing. Tunggu dah. Wah, kenalan ya, Mas sehat. Alhamdulillah. Seorang di mana bae yo? Di Arab. Di Arab. Belajar ngaji urang. Belajar Eta ngaji. kumaha eta kumis cukuran bulu korong-olol kitu. Ngaja, belum korong ngajimat. Oh, Potong. mau tah diuk ya. Nges diuk di mana bae ta? Kurang bena ge teu di Arab. Penting ngapageng we. Gawean di Arab. Belajar ngaji. Tah bapak belajar ngaji di masjid sampai ngaji aja. Dek mulung keong dia, keong di Arab. Atuh di Arab, nu bener eta sorangan belajar ngaji. Atuh bisa setik-setik mah, jaman nyokolakeun kolot jadi itu di Arab. Lain pangdenge maing cenah sorangan di ditu di Arab mulungan onggok. Atuh nu sajauh-jauh mulung onggok makar di dinya ge loba tah, batang kirai doang. Kebeneran ya. Kadi heuh. Balik ke Arab mah ku aing dijajal langsung kebeneran toga duit aing. Kebel aing teu jarah ka uyut. Ilu bae jarah ka uyut yuk. Atuh ulah ngajarakeun. Ngarajahkeun dia ge urang bisa pori mah. Oh enggak, yuk orang kali bae. Ayo berangkat. Teu bisa mah dia ngapal-papal jarami ieu na burung jukutna. Atuh geus naon bae tambah. Hai. Kebal kapan gue kelakan nih. Balong mana? Mak bayawak say. Nahan gue. Etan kebeneran dia tuh. Aya kutu onggok tuh si kutu onggok kerenang tadi dinya. Mau mapacul bang dulu. Ngedukan ana tah. Badeng lain ngeduk keluar jeung manehna. Coba teh. Oh, eta dia. Woi, Firnan. Woi, kebeneran lain. Coba ngukurkeun tah. Silakan coba sorang Ya, menyawa kira. Ustad. Bisa dong ngukur jeung sorangan mah. Lain sudah nanyain kilo jeung dia nya. Di naon bae ieu? Jeung Ini sorangan kecil tah dah, sorangan tah. ngati. Kurang jero eta mah. Oh, itu jeroan Masa minggu deui mah kudu eta. Belakang anda ya. bayawak lain belakangnya lah. Jauh ka pejit dia melakukan nu kitu mah. Alang saya paling punya yuk. Ah, itu daripada melak bayok mending melak buyur di nu kitu mah. Tuh pagawean. Saya geus mending keneh ilu bae dia ka ditu ngabersihan kuburan uyut-uyut dari ya burung. Beuh, bener dia dah. Soalnya awak dia apes beung geus make jarah dia ka ditu. Moal endah dia. Ngesira. Dan pakai aing nyusul ka ditu. Geus hayu mending ilu, mumpung aya ustad gratis dia ka baturuk kudu bayar. Oh, Haram, aing yo. geus sini heula yo. Kagok setik dia aing. Habis kira Berapa dia heula ka ditu? Oh, geus kain ka ditu. Oh, aing nyusul. Kalau geus pinuh cai na bawaan kaim hain. Oh, Heeh. ngopi moal. Moal geus. Oh, enggak. Kuburan mana? Aya di dieu tah. Barara kieu nya cai gimana oge tuh. Dok desain ieu ge. Lain hikayan kieu bisa teu jarah yo. Bisa bae nu penting mah ikhlas. Kira ku ustad pakai topi. Teh orang buka. Datang mah eta mah. Mending tuh udah lawan bagus lancip dong obe. Bilang ngomong-ngomong turhana. Ngomong saya. Balana bisa tahun-tahun tuh di bersihan ieu. Bersihan kena sem. Iya, kudu mau pakaran-pakaran acan. Iya, persiapan sih. Aduh, Sorangan kan bisa kabur lempang deui. datang nih. Anggotnya jauh. Pegat rantai. Hampura yut tuh. Ya. Gus. Hei, Kan Gus. mainan.
kau uyut aing kebang tuh ditoong-toong. Geus gitu oge. Jelema mesok poho pukul baka poho. Sudah balik baetan aing naik ilu sare di dieu kagok. Atuh lah kitu geus. Ini sulising cerikan. Lain hirup jauh baturan. Atuh naas ieu. Ay, itu budak. Ay, saya tak kenal kegeruan deh. Maka mau yut aing. Ih, cager ta budak. Ini bising di doang itu benar ta budak ta. Waduh. Gus dia mata dengan doa bae. Ih, Mah aing bari cerikan. Pak tuh mus urusan ngadoa make kau hidupahan. Saya tak ada salah ta. Kuburan uyut aing. Ada kenahan di dinya. Weh jadi ya. Iya aing keur hanter sih jarah. Oh, kalau kegerungan tersentuh meureun. Ay, saya tak. Jamaah edan kenahan di dia sa. Iya ngecek jarah tadi ieu. Lambat deh yuk ka dieu na bersih aing sorangan baduan di Ustaz tadi. Lain dia cek jarang saya. Pak tuh kau uyut aing. Di mana uyut dia? Pak tuh iyo. Wah, jamaah edan dia seling turun. Atau coba di dalam bener. Dia mah teu nyawa ka jelema nu keur kangen. Di dalam sama bener dia. Pak tuh deuleun na keduku diat ge. Wah, kepoekan bapak edan deh yuk. Dia ngomong sangeunahna bae. Atuh deuleun na kuburan duit aing ieu mah. Coba edan. Jangan aku dia coba. Ciri naon ta? Iya. Mantake dia hirup mah kudu masalahkah ya telinglung lah dia. Iya. Coba duluan heula. Bener ieu mah salah ieu mah. Wis tompo lah aku dia. Linglung dong lah ya. Aduh ke jajal naon. Linglung dia dong ya. Coba duluan heula nu bener. Tapi oh dia ieu cigana. Allahu akbar. Tuh, ieu na yo. Salah bawa tanya lain kieu aing kena ge. Ah, coba edan ya. Misalnya yang tadi bapu paling tolong dia tah. Ini kebersihan. Monggo. Kampura yuk. Aduh, on ya. Tapi nora yang ya, kebersihan benar ya. Sering-sering dia kira. Aduh, edan. Aing oh ya. Tenuhun aing del oh. Ngeun aing misukan menitip del, kudu meni kembang deh yuk. Naas bae dia nu aya yuk. Aduh aing tapi ada sih. Buka baturan keblek. Ujut aing anu ngebersihan aing. Pindah ya mah ke carana mah. Oh nya. Si edan badel dia semur hirup lah.